Para sepuh anu linuhung, para pupuhu papayung ieu nagri, para tamu anu garandang garinding kadang mitra sadaya, kalayan asmana pribumi Bapa Parikman Suri, nyanggakeun raos bingah parang disumpingan, wilujeng rawuh sumangga di haturanan linggih. Cunduk waktu nurahayu ninggang mangsan utama, malati ligarna ati campaka mangkakna dada, kembang Tanjung Nugumulung, sumangga acara di Pitembeyan. Lalengse pananya hate aina urang singraikeun, gesan mapag balebat di belah wetan, rek balayar tarik jangkar mapag jalan mengembat teh simpangan. Namung mamekebatnya lumampah, ranggeyan acara urang sebatan, nuka hiji bubuka, heusina maoskeun ayat suci Al-Qur'an, diteraskeun kana laporan nu mapag panganten pameget. Nuka dua, seren bakal panganten ditema ku panampian. Nuka tilu, akad nikah disusul ku hormat sungkem. Nuka opatna piburuk auran sepuh. Nuka lima manjatkeun doa minangka pamungkas acara. Nyuk curug jalur sunnah rasul, pedah ayam mapag anu diseja, nu dipalar maksad hasil tong petot urang tawakal, geus lumrah di mana-mana keur sakumna umat Islam, di mana rek milampah hade sok ngaoskeun basmalah. Sumangga urang rampak sasarengan ngaoskeun ayat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin kadang mulia sadaya, mun balayar tanpa kamudi, palang siang katampias, mun hirup tanpa kendali, palang siang bakal sasam. Waekeun jalan leungiteun udagan, ngan bagja keur sakumna umat Islam, hirup teh boga pedoman buktosna kitab Al-Qur'an. Bisa lempang parang sasab mun balayar parang ketampias, rampang rempeng poekeun jalan sorangan, sangkan manah jadi caang, guligah ku katentreman, kalian maksad ibadah. Sumangga urang sami-sami dengukeun aosan ayat suci Al-Qur'an anu bade digalineun ku akhinal kirom Al Ustad Faridjani Abdullah. Sumangga anu kapancenan di haturanan. Galindengna kalam ilahi mapaler hate anu cape, ngupahan manah anu susah, rembes-rembus kana sanubari, sumarambah kana bayah, sumeleket kana hate nyaliara minuhan awak, sok komo ngartos maknana, cacak-cacak dirarampah geuning nikmat karaosna. Dideu doa mugi ageng manfaatna khusus kanu ngaosna oge walatra ka urang samudayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selenting bawaning angin, kolepat bawaning kilat, manggih beja aya jajaka rek nyaba, rek nyusul jang jipas ini, rek ngaguar subaya anu katunda, brul ngagimbung, bral ngarantai, legedet aleutanana kalayang kalakai ragrag, gurat badag pasajaan pratamu tus kateguh, namung wincikan pangesigalih guaran kandungan manah eta mata can katorah. Gesan ngabejer biaskeunana, sumangga wawakil ti para tamu di haturanan tandang makalangan. Dulur-dulur anu sami hadir, sakitu pisor sepuh wawakil ti para tamu, diguar paragat nemrak, sing horeng si mana horeng kena kana paripaos, caang bulan ambil-ambilan turuk-tuk hayam kasintu, sejak ngambil tuan putra, purah nutu purah nyangu, purah ngasakan baligo, purah calik dina lampit, purah tunggu imah gede. Kitu teh bari nyekel tetungkusan, gunung luhur aya tutugan ku jangkungna, sagara mayak paklir tanpa tepi kulegana. Bami raos kabingah pribumi mah langkung ti kitu. Giliran nu kasumpingan beulih tamu pundung manten enggal geura bagyakeun. Kasaderek Al Ustad Tatang Roni Arya Al Ansori anu kapancenan di hatunanan majeng kapayun. Guar pasajaan paragat nemrak, panampian ka kuping jantre, namung naon anu kasanggakeun sareng anu katampi nembe babasan, tawis tampan tinampan ti dua pihak, selain sumberan simbolik, sumangga cacandakan nu bade kadugikeun dikapayunkeun, oge wawakil tatamu sareng wawakil pribumi anu bade seren sumeren majeng kapayun.
Malati ligarna ati campaka mangkak nadada. Hate ratug tutunggulan marang cinta jeung cita rek diamprokeun. Ujang dadan anu kasep kanyai anu gelis. Mun kamari kungsi aya carita antara dua waruga. Ujang jeung nyai anu wayahna katunda heula. Samemeh masing-masing boga tihang gesan pamuntangan. Basa jalan sisimpangan geus ngabulungbung. Ujang mah mengkol ka kenca. Nyai mah meureun ka katuhu. Udagan tunda nadada. Ujang, nyai, kiwari jalan teh tepung ngahiji. Prak bager, gera lempang babarengan, mapa jalan nu ngembat aya simpangan. Para hadirin sadayana, ku urang sami-sami kasaksen yen sepuh dua pihak sami ikrar manah rumojong kana kahayong palaputrana, manjing kana sesinderan, batu turun kesik naik itu purun abdi gedaek. Ieu wayang itu wayang, wayangna wayang Arjuna. Itu hayang, ieu hayang, hayangna kabina-bina. Keur mungkas carita lagas, lalakon waktu rumaja, jog anjlog ka dunya anyar. Duh ieu laksana kabali nyungcung. Kepuraning rumah tangga bakalan sasalimpetan sareng susulumputan. Kantun rukun nu utami, akad nikah nu dianti, ka petugas KUA, nya kitu di ka Bapa Amilna, dihaturan ngagarap hancenganana. Hadirin rahimakumullah, ku endah itu gunung ngarunggunuk, ngalamuk paul katuruban mega bodas, lir putri keur kulem 100 tahun. Duh kuaas itu lautan, mayak pak lir tanpa batas, disiep ku peting suruyukna ombak, lir nu ngajanjikeun 1000 kaendahan. Asa naon ting mun ngalakonan, meureun bagja karasana. Ayeuna akad nikah tos lekasan, carita lajang jeung bujang ayeuna tinggal sawangan. Kari mangkat beber layar, mangka teger cekel kemudi. Tapi memeh kebatnya lumampah, sesepuh nu pinuh ku pengalaman bade makelan, ngawur ku piwuruk meka malang ku pepatah, ngagupai pinuh kanyaah. Bisi gunung rumpil jalana, bisi laut gede ombakna, sumangga kapangersa Kyai Haji Mansuri dihaturanan ngadugikeun sawerna. Anaking jimat awaking, ayeuna akad nikah geus lekasan. Carita lajang jeung bujang ayeuna geus mangsa tungtos. Di waktu urang keur lagas, kiwari tinggal kawaas. Bebene pameler hate geus nyanding digigireun, kauntun tipung katambang beas laksana kapaduriat. Beuh anaking, dunya muter marengan kahirupan manusia. Susah jeung bungah gasar-geser lir beurang kaganti peuting. Sakapeung karasa amis, sakapeung karasa pait, mun amis karasa kareueutna, mun pait ngadileun naletahna. Nya kitu lalakon nu karandapan ku urang duaan, bakal pinanggih jeung rupa-rupa pangalaman. Ayeuna hidup keur jadi raja jeung ratu, dijejehkeun pada nuyun pada ngaping, pepeujeuh bager ulah aya basa kacang pohokana turus. Komo lamun beber layar trek jangkar, rek misah macakal sorangan. Ngamudi para rumah tangga gerak keureueuh bager. Nyuuh kana lahunan anjeunna, suhunkeun karidon aranjeunna, rumaos tos ngahesekeun, suhunkeun widi malah mandar pinanggih jeung pangasih Ilahi. Sumangga anu bade mupuhan sungkem dihaturanan. Runtuyan saur piwuruk ranggeuyan patwa piwujang, ngagalindeng matak nineung, keur obor di mana poek, keur iteuk di mana leueur, batur ludeung waktu keung, batur bungah mangsa susah, paragi nyaliksik diri, ngararampa jeung maca awak. Ngaturkeun nuhun ka pangersa, muga-muga ageng manfaatna, amin ya Allah ya rabbal alamin. Giliran nu panungtungan acara urang lekasan, geura panteng mapat doa, munajat kanu kawasa, minangka jejab panganten, rek nuju bahtera rumah tangga. Gesan pinanggih jeung kabagjaan. Kangge nyesepuhan doa disangakeun ka Al Ustad Agus. Tutug rampung tuntas paragat acara di papas pungkas, mangga urang same-same rampak ngaoskeun hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.